Halo, wilujeng wayah kieu lur, kumaha rarama? Hei, aya nu cilaka morongkol di lano. Oh, Kang Popoy aya Kang Popoy mah tah, aya wae Kang Popoy mah tuh ieu mah. Duh Gusti aing mah euy mani sok arera. Sia ti mimiti urang ieu muka mimiti laib baheula ngamimitian Kang Popoy teh waleh aya dibuka teh ku urang tina rekaman-rekaman teh waleh aya we sia Kang Popoy teh. Lain ngadongengkeun Kang Popoy, itu aya nu cilaka kudu ditulungan morongkol. Heeh, Kang Popoy aya wae sia Kang Popoy mah ceuk urang oge mata ke asa satia kitu manehna nama euy aduh aing sok arera we kitu ngan heuh da kumaha atuh meureunnan silaturahmi teh di dinya urang teh ngahijina teh. Dari Kang Popoy mah abah oge apal malah kamari ge kepan laib jeung abah Kang Popoy mah. Itu aya nu cilaka tulungan. Onten teh dagang nangka Kang Popoy mah biasa we duka dina naon gawe nama engke ge bakal apal ti heula ge ngabejaan. Ya, lain ngadongengkeun Kang Popoy kapan eta mah. Kang Popoy tuluy abah eme. Entah tengugut eme Kang Popoy mah. Astagfirullah. Siapa gegabah ngugut eme da di itu di Bogor atuh ieu mah. Lain urang dia lain Popoy itu ieu mah sok di dieu mah. Ya ada apa kapan pensatria teh kapan Kang Popoy abah eme tuluy Kang Riki. Entah teu mah brik ciki. Allah, Kang Popoy ilah, ilah. lancet urang mah ya Kang Popoy mah teu lage sia cenah abi cenah nuju di jalan tol cenah ieu keur ngadamel jalan paling dina jalan tol. Astagfirullah. Ieu teh ya enten teu dagang eme teu lain pabrik Urang ciki. tulungan nu cilaka urang tulungan. Make kudu ribut kudu nyalung atuh. Astagfirullah. Ya, cicing lah make kudu ribut nyalung kumaha ieu teh. Ya, mang aya kudu nyalung-nyalung mah kudu aya alat, kudu aya kenang, kudu aya calung atuh kudu aya gong. Lewat nyalung teu puguh kieu. Lain kudu nyalung itu nu cilaka. Nu morongkol itu hiap urang tulungan. urang tulungan. Mung main calung di Ya, mana ya. main calung. Giru karunya giru. Main calung Ya. Hei. Ya, batur ge dibagi duit. Di mana? Tuh dibagi duit. Tuh Aduh, giru. enam. Tuh. Ayo rek bagi duit mah aya. Nah, ya siapa kana duit mariceng.